Kang Haji. Punten ye, ieu mah sanes saur abdi nya. Ai Kang Haji pemiki kieu anteng ngenceleng teh sok aya nu nyebatkeun sok bari mabok cenah. Bujang-bujang kangong mabok. Meureun kieu teh kangong anak istri we kitu. Laras pisannya. Nu marabok mah nu di laluhur kitu mabok jabatan. Keuna pisannya Pak Haji. Aduh. Saur Pak Haji ge daripada mabok jabatan, seueur nu korupsi, nu koruptor. Tah kitu. Punten Kang Oleh, da geuning Kang Haji mah da naon cenah. Pilih atuh punten nya kitu da. Mun sanes Pak Haji hungkul, nu dicarioskeun teh Kang Oleh punten. Sok sambil mabok gitu, da benten-benten jalmi mah nya. Pak Haji tara mabok, buat Kang Oleh ieu mah bilih kitu nya. Kumaha tah? Tah ayeuna kieu Pak. Ku abdi bade di waler. Kayak acis misalkan sadinten 100.000. Mohon. Heulaanan ieu mah AM we watkeun 100.000 mana keur keluarga. Eta Laras. mah wali lu, Pak nu puguhna mah. Mohon. Wali lu. Karena palon beureum pan puguh ke kebul di jalan Mambeureum Pak. Laras Tah pisan. kitu kanyahoan ku bapak ge lamun ngalangkung mobil serebong ke kebul. Eta teh beureum teh sanes beureum mabok. Ku ke kebul, Pak. Sami abdi ge na motor sok beureum secak teh ku kebul. Kitu Pak abdi baleranana. Mohon Kang Oleh siap.